Aya orang pasar magarelis carantik. Saroleh baranyak uang, dikasih uangnya banyak-banyak sama suaminya. Ada kain meser dong. Mana teh? Oh. Aya sisir kerep anu ieu teh. Sisir kerep anu ieu geuning besi. Panjang pendek. Pendek we. Pendek 10. Eta sabarata? 10. 10. Panjang 12 panjang. Iya kan? Atulah nu panjang 10 da bager. Sepuluh wala ieu teh. Hah? Bager. Nah. Bager. Lapan jeblek ke jalan. Hah? Jeblek ke jalan. Di mana? Ya. Isen jeblek. Ti isennya? Maknya. Iya. Yang sulan. Kabaela di kana hijikeun anu tahu bakal soeh moal. Sok atuh dilanjut itu nak tausiah nak. Naon tadi teh anu moal aya surga neraka teh naon? Ya bakaku dagang tisen daripada kayak ngajel ke surga gitu. Oh gitu. Ya gitu. Tisen emang nuju tari isen sadayana. Lain gitu tisen wae. Aya kelainan, jadi sakit hati. Dia sekarang tuh lagi merana. Ya, akan ngeluh orang pasar. Pasar tuh lagi ngeluh. Sadayananya tadi di ditu tisen cenah. Dia tisen. Apa eta namanya calon sisir kerep tisen meureun jigana geus teu baroga kutu meureunnya. Nya, zaman ayeuna mah moal aya. Kutu. Eta zaman pos modern, mah aya kutu. Abi mah kutu aya abi. Berarti abi can modern. Nya, kutu pos modern kan aya sirah. Lalu muatan we. Ciri berdagang. Tiang Jawi. Yang Jawi. Jawina nang ndi? Jawine Solo. Solo. Kula Saking itu Purworejo. Oh, Cuma Solo-Solonya tapi belok ke perbatasan timur, yang timur antara Sragen dan Karanganyar. Seragen Karanganyar mah Perbatasan. ada itu di ditu. Ada saudara bapak saya. Tih, jo ieu bawa dulur urang ieu. Bawa budak Majo Gedang. bawa incuna Mas Darma Wasito ieu. Sinten? Suparmi. Suparmi. Abi Sulastri. Jawabannya susuan. Terus jenengan teng mriki? Ini panan Ceroge. Oh, Ceroge, Ceroge. Bojo. Bojo. Bikin yang Sundo. Yang sudah terus Wong Sunda. Mriki ya Bungbulang. Bungbulang Bungbulang asli. Endi Bungbulang? Kan Sapari. Di Balubur.
Mas Pipit. Berarti tatangana teh eus. Bandar Domba. Pipit. Oh, Bandar Doma. Alah, Pipit Bandar Domba. atuh barusan dari Pasar Domba. Waduh. Enggak Mbak mah ini warung. Oh, ngawarung. Sakit duitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jualan itu Mbak. Kan Mbak Evi. Bae saking cari harapan bahasa Jawa mana Cek? harapan Saking Arabnya saking Arab SMAN 7 Garut. Kemarin yang ini anu Mbak lali bahasanya. Ari pantau ari SMA deh. Ini harap ngarep Gapuro SMAN 7 Garut. Oh, apa nih? Itu nek Oh, Mae. rumah. Iya nih. Iya nih. Iya nih. Terus yang penting pada senengnya nggak? Monggo Mbak. Mangga Wilson. Teh saha nami nak? Maaf nih. Nih nuhun nih jajak kumu hasanal jaja nih. Aduh hatur nuhun ieu ya Allah Gusti. Saya deui cenah kitu mah oge warna-warni. Ya nu we atuh sareng nonton ngaranna tuh. Itu nah. Raiko. Meni hese. Sama Royko itu sakabet sabaraha 5.000. Ya. Itu jadi 15. Ya terus mesar mutu makan. Oh, mutu batu. Mutu saleh, mutu kayu, beli nama mutu kayu. Di mana mesar mutu, Cak? Ya, tapi dia mesar ya kantong kayu biasa. ABG pamaya mah yang mesar mutu bagi. Bang Punten. Aduh, punten. Cari mutu batu sabaraha? Pami aya sabaraha ngosna pami? Oh, 10. Kala Cak. Itu buah naon? Pir jamu sabaraha? Kilo 5 sakilo. Oh ya opat berarti jenenge lain hayam sabaraha ayeuna sakilo kalau kamararongpan. Iya teh calalager teh tukang dagang teh. Ibu kering panas ieu teh. Kalau kamararongpan ieu tukang dagang nya kunaon nek dibelian. Buru kan ngadekan hayam. Ibu mending kena dianyuk tapi di pareuman. Sok hayam sabaraha? Ai sakilo sabaraha? Sakilo 10 os. Siap berarti geus korupsi ti tukang dagang nu di jero. Nu di jero 38. Sok teh moal meuli di dieu di ditu bisi murah. Meuli we satengah kilo. Sok atuh sok bae. Nah,